FN Recording Studio Jakarta mempersembahkan Sahibul Hikayat dalam bahasa Sunda oleh Ki Balap dengan mengambil cerita Si Jalis Pingin Jadi Wali. Durang puting kusebab eta hiji raja nurut ka ulama ibadah teu liren-liren anu akhirna ieu si raja dugi kalabah emutanana hayang jadi wali temut kana dahar temut kana ngalueut. Jadi eta raja teh siang wengi manehanana hayang jadi wali teu liren-liren. Ngan kumaha carana ieu hayang jadi wali? Terpaksa raja ngumpulkeun sakabeh menteri. Barang sadayana menteri parantos kumpul cek raja he sakabeh menteri Bapa boga kahayang kudu diterangkeun ku anjeun saha nu nyaho terangkeun kahayang bapa lain hayang ngarebut nagara batu lain hayang dunya baranahan anu seueur lain hayang kagungan bojo anu seueur ieu bapa hayang jadi wali jadi nyuhunkeun katerangan ti sadayana bapa hayang jadi wali sakabeh menteri angkat tangan Pak Gusti jauh di tanah kalangit teu terang kumaha carana hayang jadi wali Gusti beda kahayang sareng nu sanes alah cek raja pira ku eueuh nu nyaho terangkeun we ulah isin-isin ngaceung ieu kula tetep hayang jadi wali pala saderek menteri sadayana tetep teu bisa nerangkeun raja kukuh hayang diterangkeun pitulung ti Allah anu maha kawasa Allah ngutus hiji malaikat supaya ngarupa manusia dandanan menteri telah musumping eta malaikat ngarupa manusia dandanan menteri lebet kana ruangan anu sakitu ramena assalamualaikum waalaikumsalam ning aya keneh menteri cenah anu tingalun tumuhun Bapak dinas keneh dinas teu nyaho malaikat tos terang maneh kana kahayang kaula lah can Gusti ieu sadaya menteri eueuh nu bisa nerangkeun tinggal anjeun kumaha coba ieu kula hayang jadi wali kudu kumaha carana saur eta menteri Gusti abot hayang jadi wali abdi lain magahan ngojai kamari lain magahan naik ka monyet lamun bener Gusti hayang jadi wali pangkat kawalian teh mahal lamun dibeli kudu dibeli ku ladang nagara
lamun Gusti tega ngajual negara kakarak bisa kalaksanakeun pangkat kawalian. Masya Allah menteri, di mana nu sok ngajual pangkat kawalian? Aya. Papai we kalulung, insya Allah aya nu ngajual pangkat kawalian. Sakitu ti abdi Gusti. Bubar kumpulan Pak. Eta raja barang penak katerangan ti hiji menteri. Pangkat kawalian kudu dibeli ku ladang nagara. Kulantaran keukeut eta si raja hayang jadi wali, tega ngajual negara Pak, dipasrahkeun negara. Manehna nyanak artos sanaos sakedik ladang negara. Rahayatna kabeh kajual, nagarana kabeh kajual, pamajikanana anak kabeh kajual. Raja lempang mamawa duit ladang negara nete penurusit mapai-mapai pancaniti terus kalulung. Sebab katerangan ti hiji menteri anu ngajual pangkat kawalian teh ayana di leuweung. Pakaian maninges rajit durang puting lempang we si raja teh kaleuweung sambil lempang nyiar be maca sholawat. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadul Mukhtar wa alihil afham wa ashabihil ayat abadani amilahi wa itoli. Datang ka leuweung geus teu kasorang ku manusia, telah mijol be aki-aki dongkap si horeng malaikat nu tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aki asaku Banjar Karang Panglayungan anyar Cinangit dodoh teuing di mana kawit dayeuh maneh tempat ngancik panyicingan. Di palih ditu cenah aki. Aya naon ujang kakarayapan kalulu. Aki kuring teh hayang jadi wali. Cenah aya nu sok ngajual pangkat kawalian teh di leuweung. Di palih mana aki? Cenah kudu dibeli ku ladang nagara, ieu kuring mawa duit ladang nagara ki. Alhamdulillah cek aki. Teu nyaho malaikat nu tadi teh. Ya. Lamun bener anjeun hayang jadi wali, aki oge boga ka pangkat kawalian. Ngan kudu dibeli ku ladang nagara. Aya 4 rupa jang. Cek raja aki nyerenkeun ieu artosna. Mana pangkat kawalian geus serenkeun ka abdi. Alhamdulillah ditarima artosna ku eta aki. Nembe pala sadere. Lamun bener anjeun hayang jadi wali aya 4 rupa. Kahiji ulah sok wani mutakeun rahasia batur. Kadua ulah nampik rejeki. Katilu ulah sok hees keur tuluh. Kaopat ulah wani-wani daharan keur lapar. Eta si raja bingung dulur ai parangsa pangkat kawalian teu beureum apa hideung. Aya 4 rupa hese makena dulur. Nomor ke-1 jangan berani mengemukakan rahasia orang. Keduanya jangan nampik rejeki. Ketiganya jangan tidur sedengan tutup. Keempatnya jangan suka makan kalau perut sedang lapar bingung. Ulah hees bertuluh kudu kumaha hees na cek raja.
aki ieu pangkat kawalian sumuhun ya lamun hayang laksanakeun patuh maneh kana eta palaturan sakitu we. Waduh ceuk raja meuni beak ka negara-negara ieu hayang jadi wali mangkaning hese makeme kahiji ulah mukakeun rasiah batur mangkaning pagawean aing kaduana ulah nampik rejeki leuheung eta mah lamun aya nu merena mah ieu ulah hees keur tuluh katiluna kudu kumaha heesna kaopat ulah daharan keur lapar ki nyuhunkeun doana we tah si raja teh nangis we bari ngapalkeun Pak. Nomor kahiji ulah ngamukakeun rahasia batur kaduana ulah nampik rejeki katiluna ulah hees keur tuluh kaopatna ulah daharan keur lapar. Aprak-aprakan ieu si raja asup ka nagara batur barang asup ka kampung ka nagara batur dikepung ku rahayat didinya Pak dianggap orang gila. Waduh ceuk raja barabe ieu nek iraha jadi wali aing disebut orang gila deui bingung si raja aing meuli mah geus kalah ka disebut jelema gelo. Dipariksa ku pangurus kampung Pak mun cara ayeuna mah ku Bapak RW atawa Pak Lurah saha ngaran maneh ieu raja bingung ngajawab sadaek-daek raja jalis ngaran abdi cenah Pak los teuing ceuk raja ngaran ieu saha we keur kieu meuleuk oh ngaran maneh jalis sumuhun di mana asal beak dilelang cenah Pak. Waduh, jelema gila ieu. Anak pamajikan maneh di mana? Numuhun cenah sami kalelang kajual cenah ka ditu Pak. Wah, jelema edan dikerem jalis Pak, ditahan. Cek jalis aing nek iraha jadi wali kalah ka ditahan ieu. Sapeuting maca sholawat eta jalis teu tinggal ti salat. Cek nu piket nih si jalis jelema bener laporan ke atasan Pak jalis jelema bener karunya kaluarkeun we atuh cenah barudak ai jelema bener jalis ulah hampura bapaknya wayahna ieu bantuan we gawe di kantor geus aya anterkeun suratnya jalis mangga Pak. Eta jalis bubuhan aya di kantor seueur pulpen jeung kertas poho jalis cuat coret nulis Pak bubuhan raja atuh nulisna ge hebat ieu juru tulis molongo bingung si jalis jelema pinter bahasana ge palain hiji bahasa laporan ka atasanana Pak jalis lain jelema bodoh jelema pintar barang diparios leres kala sadere jalis Bapak hampura dunya herat horeng maneh lain jelema bodoh jelema pintar ayeuna mah daek teu daek maneh rek dipaksa wayahna jadi juru tulis di desa ieu nya jalis. Waduh cek jalis aing nek iraha jadi wali ieu jadi juru tulis teuing ulah nampik rejeki cek jalis ieu mangga we raja jadi juru tulis desa. Alhamdulillah repeh rapih kampung bisa ngabangun ku ayana jalis di eta desa kabulan kaduana kataun kaduana kanyahoan ku tingkat kacamatan mun cara ayeuna ieu lurah boga juru tulis di mana hebat amat dia siap rombongan kacamatan datang ka rombongan desa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon Pak? Maneh boga juru tulis di mana ya? Alah kenging mendak cenah Pak jalis. Mana jalis? Parios. Jalis. Percaya Bapak maneh jelema pinter. Ngan cocok lamun maneh diri gawe di desa wayahna pindah kudu ka kacamatan ayeuna dipikeun teu dipikeun rah nek dibawa ieu jalis.
Waduh, cek Jalis aing kira jadi wali. Wah, aing jadi raja deui itu lagi. Jadi Jalis nyalih di kacamatan manehana sabulan 2 bulan kanyahoan ku urang kabupaten. Barang batang Jalis ku rombongan kabupaten disuhunkeun ka Bapak Camat pasihkeun ku Pak Camat Jalis di kabupaten maneh gawe. Waduh, jadi raja deui geura aing ieu. Ini kira jadi wali. Aing meuli geus. Kumaha ieu urusan hati-hati ieu. Barang aya di kabupaten kanyahoan ku ti kementerian dibedol ka kementerian Jalis. Wah, aing jadi raja deui. Anu akhirnya Jalis jadi wakil raja. Eta raja ku sono-sonona ka Jalis tara lesot Pak. Tapi sahna jeung Jalis terek sare we. Barang dina hiji poe, ieu raja gaduh tempat paniusan di leuweung. Jalis, pulang, urang niis ka leuweung yuk, babak gaduh tempat bungalow di leuweung. Mangga Pak, duaan we jeung raja. Barang dongkap kana tempat paniisan, begitu sampai di tempat paniisan Pak, raja maksudnya akan mengambil keris kabuyutanana dina cangkengnya awisan ti eangna. Barang dirampak tu aya ketinggalan di kamar tempat tidurnya. Waduh, nangis itu si Raja Jalis. Baru saya terpisah dengan keris kabuyutan saya Jalis. Biasana lumpang salengkah 2 lengkah tara lesot, tapi ayeuna lesot. Ieu keris kaula tinggalun dina hanapeun kasur. Jalis, sanajan maneh capek keneh wayahna cokot keris kabuyutan kaula ngantos di dieu. Pala saderek Jalis kesang masih keneh luut leet. Manehanana mulih deui nyana keris kabuyutan raja. Raja ngantos. Barang dongkap ka karaton raja ka istana Pak. Cek Jalis ieu kamar sare raja teh teu salah. Barang belum dibuka eta panto, Jalis kaget. Pamajikan raja keur ngajinah jeung patih. Waduh. Mangkani keris kabuyutan hanapeun kasur, mangkani kasurna dipararake. Nah, cek Jalis ieu pamajikan raja goreng akhlakna. Kulantaran diperintah oleh raja mengambil keris itu, terpaksa Jalis terus diambil Pak. Terus keluar Jalis. Bagaimana istrinya raja itu Pak, sampai jatuh dari tempat tidur ke bawah, nangis terus. Sialan, aduh, kapanggih aing si Jalis berlaku itu bener. Tiba baheula aing ngalakukeun teu bener kakara kanyahoan. Sanajan teu kanyahoan ku salaki aing kanyahoan ku si Jalis sarua jeung kanyahoan ku menjadi salaki. Sebab si Jalis moal teu bebeja ka salaki. Ya Allah, moal teu bebeja ka raja ieu si Jalis. Pasti aing dipaehan ku salakinya tanah ku raja. Eta bojona raja teh nangis. Teu liren-liren kumaha akalna aing supaya salamet. Pamajikan raja keluar pikiran ngaluarkeun reka pedaya, reka akal pedaya pinter. Daripada aing dipaehan kudu jadi salaki supaya si Jalis dipaehan ku salaki aing. Pamajikan raja siap naik kuda kabur make jalan sejen ka leuweung Pak. Jalis mapah lumpang, pamajikan raja manaek ku anu datang ka raja pangholana bojona raja. Kang basana tulung
daripada suara awewe isi raja kebing aya suara awewe saha barang jual teh istrina sorangan Pak bari ngaragrageun maneh Pak abdi tulungan saha nu rek nulungan lain salaki ceuk raja aya naon itu aduh Kang abdi mah senang dunya akhirat ai akang mah marentah saha nyokot keris kabuyutan oh ceuk raja akang marentah Jalis ai kitu kunaon aduh belegeng eta budak ai omongna marek nyokot keris kabuyutan Kang ai barang geus dibuka mah panto Gusti kamalum abdi istri teh kumaha bagerak wani si Jalis ngarusak kana kahormatan abdi Kang teu senang dunya akhirat di mana datang si Jalis ulah ditanya deui jelas bae-bae pala diri si raja purim pemimpin ilmu nasakabeh yang duparun cigliwat dengan serak cimane tanyakan beraja mustita jimala betara karang ilmu banyu pancasol betara sang-sang sapu angin sapu inyuk sapu pare terus dikumpulkan Jalis pegat siabohong siabuai ngawunyak senepi kawan ngarusak kehormatan pamajikan aing jera tobat sia ka Allah bisi loba dosa Kang ulah ditanya di jelas selami datang eta Jalis mamawa keris Sayyidina Muhammadin Mukhtar wa alihi wa ashabihil ahyar agatani amlahi wa ibdoli. Assalamualaikum tenemalan raja Jalis tina hate bingung ieu pamajikan raja geus aya di dieu pinter amat dieu keneh mah dina ranjang pamajikan raja geus nuelan bae Kang jelas bae Jalis tos naon anjeun nyana keris kabuyutan Pak jera tobat sia ka Allah besi loba dosa dipaehan sebaik kumaha urusanna cik Jalis aing kira jadi wali ya kalah kana kipaehan ku raja memeh nyokot keris naon heula sia muka pantona Pak geus muka pantona naon nyana keris kabuyutan geus nyana keris naon sia kaluar Pak ulah ngomong setan aing lain meja batur lain fitnah pamajikan aing sorangan datang sia wani ngarusak pamajikan aing kunyuk nek ngakumoh ya Allah ya Rabbi cek Jalis nek kira jadi wali aing pinter pamajikan raja tangkurakna nu kikituan nyelaskeun ka dewek nah teh waduh bo cek Jalis mangkading teu meunang ngamukakeun rahasia baku tah di dieu pala saderek tahan uji boga kahayang teh cek Jalis Gusti sadaya-daya bade percantem ka bojo Gusti mangga tapi ngaran-ngaran abdi berbuat kitu sumpah suka keneh pae abdi teu ngarasa tapi lamun Gusti keukeuh rek maehan ka abdi mangga sebab abdi tinimang mukakeun rahasia bojo Gusti suka keneh pae teu meunang mukakeun rahasia batur sebab kumaha mun baya ka anak-anak di gua bingung raja neng geuning si Jalis teu ngaku alah Kang nu maling mah eueuh nu ngaku mentak pinuh pangbuya memangna si eta mah pinter ngomong cek Jalis Gusti bilih teu percanten mesin kuring menta mulih ka kota supaya kuring dihukuman kumaha hukum bener neng hayu urang mulih deui alah sang ulah make sidang-sidang paehan bae kapak kamulih deui Bapak
pamajikan raja manggeus noelan bae kang ulah make dihukuman paeh geulis teu meunang bertindak sawenang-wenang kapaksa Jalis sidang Pak pilih ku masyarakat anu nongton sebab aya beja Jalis nek dihukum mati. Pertama nu diparos bojona raja kudu ngahukuman Gusti bener dikitukeun ku ngaran si Jalis bener moal kaulah ngaku lamun ulah teu ngarasana bener awewe geus ngaku Jalis rek ngaku moal maneh moal cek Jalis ngaran-ngaran berbuat itu tetep pula moal ngaku tapi lamun bener nek maehan kaula mangga sebab pula suka keneh paeh ini mangmukakeun rahasia pamajikan Gusti kula moal tidak boleh mengamukakeun rahasia orang nu ngahukuman jadi bingung awewe ngaku lalaki mah henteu kudu aya saksi cek nu ngahukuman raja minta saksi tilu sebab awewe ngaku lalaki henteu waduh cek raja eueuh tilu mah dua ge eueuh hiji ge eueuh wah teu sanggup ngahukuman si Jalis teu sah dibunuhna lamun bener si Jalis nek dibunuh bojo Gusti ge kudu dibunuh dua-duana bunuh waduh cek raja mah kan butuh keneh geus alhamdulillah Jalis jadi salamet deui pamajikan raja salamet ngan pamajikan raja teu ngeunah urang teuting ceurik bae sebab pikiran pamajikan raja mau tidak mau ya si Jalis iraha bae ge moal teu nyarita padahal si Jalis moal pala saderek bojona teh ngomel bae siang malam nangis malu itu istri raja pikirannya belum merasa senang si Jalis masih ada di dunia ini karena si Jalis masih hidup kalau sudah mati baru kuat berhubung raja Pak kena pengaruh istrinya terpaksa Jalis mau tidak mau akan dibunuh oleh raja cuman caranya membunuh raja itu rapi seluruh masyarakat sudah merapikan rakyat yang korban dibunuh oleh raja masyarakat tidak tahu menahu rahasia raja itu tidak bisa diketahui oleh masyarakatnya bagaimana akhirnya raja ngabogaan gedong di hiji kota anu mesianana logojo kabeh tukang pencit pangdamelkeun Jalis rata teken ku raja make kode titik beurut anu akhirna kumaha ieu surat dipasrahkeun ka Jalis Jalis ieu surat anturkeun ka gedong di tengah kota gedong nomor saanu mangga cenah Pak Jalis mah teu curiga naon-naon ceuk raja Jalis sampura kula dunya akhirat ai raja mah nyaah sayang ka Jalis teh lantaran pangaruh pamajikanana Pak jadi Jalis mamawa surat manehanana reka kota nganturkeun surat barang geus deukeut ka kota Jalis motong jalan ka lembur ka kampung kabeneran di kampung eta keur sedekah maulud motong ayam motong kambing masyarakat di situ begitu melihat Jalis keluar semua Pak nyegat Jalis Pak saya potong ayam potong kerbau masakan sudah pada beres minta supaya dimakan ngariung berjamaah Pak dinas ya dinas
Kecuali saya dinas tetap masyarakat Pak. Jalan dipenuh ke masyarakat. Tetap Jalis kudu makan dulu di situ Pak. Harus makan dulu berjamaah. Jalis ingat kahiji ulah mutakun rahasia batur, kedua ulah nempi rezeki ai. Jalis rezeki. Waduh, ngariung heula aing kira jadi wali kalah ka ngariung. Kapaksa Jalis ngariung tokoh-tokoh masyarakat nanya, Pak, bade angkat ke mana? Tadinya cenah ka kota bade jajak ieu surat. Sumuhun udah dekat ini katanya Pak. Paling juga bangsa 20 menit Pak. Makan-makan aja Pak di sini katanya biar kenyang, biar enak. Insya Allah. Tenyaho didinya ayah hidup penjahat di Lungariung. Tukang tipu di ngongora. Pikiran penjahat di raja cara merentah Jalis biasana oge. Sebab anak buahna masih berubah. Naon sababna ayeuna merentah Jalis mawa ieu surat. Cek pendapat si penjahat moal salah nek diokot duit puluhan juta moal salah ieu. Cek penjahat ku aing nek diarahan surat supaya aing lumawa duit yang dibawa kabur. Jalis nu dihukum ku raja di dieu lauk manuk kakanun aing. Eta penjahat enak bener Pak, pikiranana menang lowongan. Malum penjahat datang ka payunan Jalis ceurik. Jalis kunaon mang ceurik. Sedih basana abdi jadi rakyat Gusti sekian puluh tahun. Ku hayang diparentah ku Gusti. Ala kadar surat makruh kana abdi nu ngajajakeun basa maraos-raos we tuang leueut antos di dieu. Menang perintah si raja harus saya yang masuk ke gedung itu. Alah Pak, saya abdi baik. Kebabasaan payah di abdi senang. Payah nawe. Kasihan akhirnya Jalis bener Bapak mau diperintah saya. Mau Pak. Ya suratnya jangan lama-lama ya Mang. Ya duarnak doang. Tabur terus Pak. Si penjahat aing bakal benghar deh beak wain tanah dibelian wain muslimah. Ini Tuhan kita masalah. Gua kaya lagi. Kendaraan gua mau beli. Cuman ini bawa duit nih karena kendaraan apa nih bebo apa nih poli yang pakai kendaraan. Waduh rencananya gede bener Pak. Jadi kaya lagi. Datang ke hiji gedung bener Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu? Saya Pak, diperintah raja nganterin surat Pak. Waduh. Di jero geus teu salah deui, aya we pagawean kunci pun hiji. Biasanya juga begitu. Si penjahat mengisi laki laki apa karena bemu apa karena apa bawa duit dia itu barang jual muka kuntanto Pak pitis nak babalingdingan layan babalingdingan jalmina jangkung agung kumis agung asup duduk saya Pak utusan raja asup pan ikieu amat ya. Apa ieu menjaga duit memberi biasa negara laki. Saha mamang perintah raja Pak. Wanis ya kain. Wanita bukan ikieu nganterin surat saya Pak diperintah raja Pak. Ditua 7 kali aing moal pohonya hose kana maksud surat. Memetak aing ngawaran besi sia kaduhung besi nek berantem heula nek duel heula
isi surat ratusan manusia geus korban ditua 7 kali aing moal poho lamun aya surat model kieu dipotong baheula cek wae ya iya cek penjahat teh heula Pak terus serangan diperintah ku raja lain abdi si Jalis tu di lemur itu ai abdi mah lemur eta ka dieu Pak cek penjahat tukang pencit aing teh nanyakeun ti dituna lu datang ka dieu eta nu kudu pencit sia nu datang ka dieu wah waduh cilaka Pak dirantai hari sakene penjahat pantes ulama nitah magahan gura bener hirup pantes para pemimpin nitah gura bener ieu hirup moal kapangis jeung anak pamajikan deuk ya bangsat geura tobat ya Allah beresek dipencit sekaligus ngeleletakna duitna Allah kawasa moal nek nyalametkeun ka manusia nu teu bener Allah moal nyilakakeun ka manusia nu jujur kalayan bener ngeleletakna dipoto sekaligus cetrek jadi ayeuna ge aya geuning foto sekaligus juru tulis terus bikin surat datangnya jam sekian dipotong jam sekian dikirim ke raja surat dengan fotonya Jalis mah ongkoh we ngariung barang datang surat ke raja keluar air matanya Pak karena sayang sama si Jalis yang sebetulnya si Jalis Allahu Akbar jam sakitu dipotongna Jalis sampura tulagunya terus fotona dicopot di sarungan terapi barang dicabut ku raja ieu foto ieu saha cek raja ieu ieu mah lain si Jalis ya Allah ya Rabbi ieu urang mah aing ngirim si Jalis aing paeh tuang ya Karim urang Tanjung lain urang Tangerang lain ieu saha ieu Masya Allah ieu ka mana si Jalis apa ieu aya jelema daek kuli dipencit bingung ieu urang mah cek raja aing nyeluk ke raja kabelah kulon si Jalis keur ego le balik mamawa berkat Masya Allah isaha nu modar atuh ieu si Jalis datang ugal ego mamawa berkat matos ngeureum Allahu Rabbi Gusti kawasanang kayungan ka si Jalis ieu saha nu paeh ieu deui Assalamualaikum waalaikumsalam Jalis pulang di mana mana tos nganturkeun surat eta mamawa kue ngariung heula can di jalan padahal Jalis dina hate kesel aing mingguan tah jelema eueuh balik deui teu loba omong ka raja teu loba omong aing paeh ieu geus weeun ngan raja bingung ieu saha nu mah pamajikan raja Pak begitu melihat sama si Jalis bernangis lagi Pak dimaki-maki si raja itu sama istrinya raja kagak mempunyai pelok si Jalis katanya sudah beres itu buktinya bawa kue si Jalis berkat boro-boro mati si Jalis ini lelaki goblok beak raja aduh raja bingung dikirim Yaya kalah ka ieu modar yeuh kapaksa Jalis Pak
Dorongan si istrinya raja terpaksa Jalis rek dibuang ke laut. Raja mempunyai kuda istimewa yang bisa mengapak mega, Pak. Bisa terbang ke mega. Juga ratusan rahayatnya yang sudah dibuang ke laut. Jalis, ada apa, Pak? Kuda Bapak ambil yang putih. Pakai selanya pakai berlian. Main-main ke sana. Ini bawa pakai ini kuda Bapak nih. Jalis nggak tahu nih geraknya kuda bagaimana, nggak tahu. Ya Pak, ceklak aja keluar karena mega, Pak. Aduh, Jalis tinggi. Udah aja dibawa ke mana ya, ini sudah aja diwangali ke Jalis dia ada. Kalah tadi bawa kuda. Datang karena mega, Pak, ini cahaya laut gelap sama sekali nggak kelihatan oleh kuda itu. Akhirnya kuda hanya karena mega bodas. Neangan cahaya laut barang katemong ayat cahaya rajalis siragagen tina mega bodas. Barang jalis ragag tina mega bodas. Kokole marang eta jalis ragag tina mega. Sajeroning ragag jalis pikiranana iraha inget jadi wali. Keuh hayang jadi wali. Anu akhirnya Jalis ragag Pak lain kana laut, ragag ka negara jin. Si horeng cahaya memuncorong negara jin. Kabeneran raja eta jin awewe Jilis. Jadi geringit lengkah perak upat nagemani singkaretik. Itina oge cek mudohong metak ti soledak putu ti jali kostuma. Raja jin barang red menyo aya manusia ragag tina mega siap tentarana dikerahkeun kabeh. Sakabeh tentara jin bunuh itu manusia. Pasti akan merusak negara kita. Siap tentara jin kabeh. Jalis ditingker, Pak. Jalis aya naon ieu? Ulah ngomong manusia, geura tobat maneh ka Allah. Ye, nek irah jadi wali cek Jalis aya. Cek Jalis maaf. Serdadu. Ini kampung apa nih? Enak bener kata ini kampung. Namanya kampung lagi. Siapa kamu? Saya manusia, Pak. Di mana asal? Beak di lelang. Waduh, susah nanya nih. Jadi jin kabeh heueuh bisa maehan ka Jalis. Leuwih hade dipasrahkeun ka raja, terserah raja. Gusti Ratu Jin. Sakabeh balad tentara jin lain bisa maehan ngaran si Jalis rupana manusia. Oh, kadia pula nu maehan cek eta awewe Jalis. Bawa ka Jalis. Baik maneh dihadapkeun ka raja, nurun we hayang lawis cek Jalis. Eueuh kasieuna eta Jalis. Barang dibawa ka dana eta ka Ratu Jin Pak anu geulis. Eta Jalis rarampayakan nge hamal nu sakitu sayang. Cek Jalis. Nikira jadi wali dia. Mang dia Banjar Karang Panglayungan anyar pinangih mah. Saha jenengan Jalis neng Jalis. Sanes bade jahat mamang dongkat ka dieu bujang-bujang nih. Di mana kawit mama? Aya dijual nih. Dilelang negara mama. Istri sugan anak Gumawi ka ical sadayana mama. Bingung gitu. Jadi mamang lengok, kantenan we lengok negara tegaduh, lemur tegaduh, anak tegaduh, pamajikan tegaduh. Kieu mah. Ai lalaki teduga pamajikan moal aya monyet hideung. Istri tegaduh pamegat kitu kan. Ayeuna mah neng lengok, mamang lengok, sae nikah we jeung neng mah.
waduh ieu rezeki deui wajib Jalis geus aing meh jadi wali kawin geus lah kapaka Jalis nikah jeung jin anu aya di dieu Jalis nikah balajin menyen lomang Pak sebab lain hiji lain dua bila mana muting anu geus jengker kitu carana maehan eta balajin ratu jin teh kitu maehan di mana muting ai Jalis mah teuh dewek panganten anyar pamajikan geus geus lohor segera asar geus asar segera maghrib geus maghrib segera isya aduh gelis pamajikan kan barang pada isya Jalis lebet ka kamar panganten ya Allah ya Rabbi harap kainahan eta di kamar maklum jin hamal sabara-bara warna hamba pamajikanana gelis dina tempat tidur cek pamajikanana Kang engal geura bobo cek Jalis sore keneh ke deui jalan-jalan we Jalis teh hareupeun tempat tidur da kamar teh lega kalah tangah hariring Jalis teh dana tiwa qaduna kikal badri ajmala fagolat fuaditi hawakimu itu bahasa Arab cek sunana ieu sunatun ulah bulan purnama jadi dua hati alami duduk kabinu-binu mun keemut kana kodar tinang tos anak teh sasar aduh masing kasobar emukeun nasib jeung pada Kang engal kesungi bobo kedeui cicil kedeui dana tuwa qaduna kikal badri ajmala fadhalat fuaditi hawakimu bulan purnama jadi buang hati alami duduk kabinu-binu mun keemut kana kodam tinang tos anak teh sasar aduh masing kasobar emukeun nasib jeung kodam Kang engal kesungi bogoheun nyen cek Jalis ya awewe teh kapasa Jalis nek hanyat ka tempat tidur kunaon barang nek hanyat Jalis kadatangan tunu teu meunang heskeun tunu aing nggak boleh tidur sedengan tuh Neng maaf kakak Neng mau tidur mah tidur aja dah kakak mah ngantuk nggak boleh tidur sedang ngantuk sama sekali Jalis kalah ka zikir ka Allah bari molotot nahan tuluh terus ya Allah supamajikan anak Kang sakedap we bobo moal cek Jalis tuluh kemenang heskeun tuluh patuh kana palaturan Jalis lamun model urang boga kahayang kagoda model kitu wah ieusan Pak pamajikanana turun ke tempat tidur ngagoda terus ka Jalis ana beresep sataranya mabulung kekan Kang wayahna we sakedap hayu urang bobo cek Jalis moal mesin diasong-asongin kana mata aing moal aing mah keur tuluh moal
Aduh, ini hantinu itu sama sekali dulu. Pamajikanana sampai jam 2 malam sudah lelah menggoda Jalis sampai tidur di situ Pak. Di hadapan si Jalis tidur. Istrinya tidur, Jalis ngantuknya hilang. Alhamdulillah, dia ngantuk hilang sekarang. Tapi istri saya tidur nih, aduh, Masya Allah. Barang ditinggali, Masya Allah. Didinya pisan sarene. Mangkaning itu make naon-naon. Maningalem penuh. Eta bojona, kalah sendiri. Kekahalangan iku naon-naon mana gelis mani bentol acan cek Jalis ieu pamajikan bener gelis lain beja diroris we ku si Jalis dikontrol we ti luhur kahana pihak cek Jalis ieu bener ya we. Nah, ai barang dipenyuk kana laranganana Bapak, orai belang segede leuweung. Ngelo. Jalis angkat tangan. Pantes ratusan manusia nu korban kuburan loba ieu jin jahat. Bagus ai boga patokan teu meunang hees tur. Aduh. Lamun teu boga patokan ai prak ai hees, beak barang ai geus moal salah paham. Alhamdulillah nurutna ka guru teh ieu. Cek Jalis rek ngadunaon saya keluar. Orai teh. Bereset orai keluar Jalis pokok begal pati jeung orai. Eta Jalis sapuputing siling seres ngadu ilmu jeung eta orai. Jalis ngajerit maratan langit muntang ka Allah nu maha kawasa ieu orai lain lawanan Raja Muskita jimelelep betara karang ilmu banyu panjagon betara sang sapu angin sapu yuk sapu karek lebih di keluar ge tolek gelut jeung orai Pak anu bogana manu Jalis bobo hampir subuh orai lulus Jalis lelah. Jalis hatena ngajerit ka Allah minta pitu terus tangan manehna Jalis diragageun kana orai celkat paek orai Pak. Alhamdulillah cek Jalis Gusti abdi disalametkeun kubur. Terus Jalis nyamperkeun nu Jalis bojona disepak ka ditenang ku Jalis bangun lu goblok. Istrinya barang melihat senjatanya sudah korban itu urai ular Pak. Aduh, nangis istrinya yang cantik. Kang, saya minta maaf, saya minta ampun. Baru saya mempunyai suami yang bijaksana sampai bisa melawan seolah-olah itu tentara saya ular. Lo ngomong tangkurak sia cek Jalis. Moal dihampura ku aing seungeus cek Jalis aing nek dibahayakeun ku jin jahat anjir lain hiji manusia pasti loba nu korban pantes yang ngajakan hees baik aing teh sore keneh lamun aing nurut ka sia pihak barang aing sia angkat cek Jalis. Aduh Kang hampura bae teu hayang hampura ampun Kang mong bahaya sia ke pamajikanana Kang bari alangah elengeh ngarayu dibere seuri ku nu geulis Pak eta Jalis lelah dibere seuri ku nu geulis metak ti kabitaeun mumpung nama insyaallah ning dihampura ku akang cagur Jalis nemetak awewe lamun kapanggih jeung salaki balik di mana-mana ulah sok jamerut kudu daek seuri kacapena leungit lamun laik seuri mah eta Jalis sakitu sewasna dibere seuri cager Pak.
Kang wayahna we ayeuna mah urang tuang mangga cek Jalis jin jahat keneh ngawadahan nasi makanan diracunan sapiring Pak. Kang mangga dahar mangga nih Jalis sapiring nu geus sapiring barang rek dihuapkeun eta sangu nasi asa dibedol peudit lapar Jalis dikepretkeun teu meunang daharan keur lapar tidak boleh makan sedang lapar. Kang kunaon lain dahar lapar akang mah mentak diajak lahar bersih teu meunang daharan keur lapar meuni beak ka anak-anak kajual kabeh. Saremeh sama sekali raosan tapi kapaes teu meunang daharan keur lapar. Tunuk kana waktu ningang kana mangsa datang aki-aki nu tadi. Yang tunuk kana waktu ningang kana mangsa insyaallah dikabul pamintaan jin. Patuh maneh kana kalapuran. Wayahna ieu jin terangan ku maneh nu iman ka Allah salametkeun teu iman korbankeun ku maneh. Bila mana geus aman, geus aruman kabeh ieu jin geura balik maneh ka negara maneh. Pan dijual ki geus ulah loba omong aki keneh nu meuli baheula. Leng teu aya deui yang malaikat lu tadi Jalis ngayakeun peperangan jeung jin padina eta nagara anu iman salamet anu teu iman korban kabeh. Beres Jalis peperangan menang alhamdulillah jin balisa ibadah di dinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dauhan Allah ke kitu teu sapati-pati Allah ngadamel jin jeung manusia angin kudu arah ibadah. Alhamdulillah jin anu aya di negara eta bisa ibadah ka Allah ku syariatna aya Jalis. Beres perang Jalis nemeh hayang balik ka nagarana karak aya sir hayang balik ka nagarana sudah ada di negaranya Jalis. Alhamdulillah dikabul karena bener-bener patuh geus urang oge kudu patuh lamun bener-bener hayang salamet dunya akhirat sing patuh kana agama sing bener kana tah. Alhamdulillah mudah-mudahan eta riwayat supaya ngajadikeun suri tuladan jadi contoh pikeun ka seluruh umat Islam. Mudah-mudahan urang patuh kana agama.